teh khairun min alfi karomah. Langkung saya tibatan 1000 karomah. Punten dia. Urang saterangna para wali ngabayangkeun setiap nu kadangu jalmi-jalmi mun nyarioskeun para wali tentang kehebatan karomahna. Wih angkat di mana di Wali Songo nyarioskeun nih para wali. Oh wali ieu mah kieu kehebatanana. Nu dicarioskeun karomahna. Jarah kapamijahan baheula mah zaman ieu mah saya Abdul Muhyi kieu karomahna carioskeun karomahna. Anu sumping teh nu arapal teh maca dina oh ieu karomahna kieu. Jarah ni ka Mahmud nu can karomahna we jeung karomahna. Kautamaanana, kadugalanana, kahebatanana nu bisa ngapung teh, nu kuat di kadek teh, nu bisa ngalipat bumi teh, nu langki anu nyobatkeun ibadahna teh aya. Padahal sur Kanjeng Rasul al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah dina ibadah teh langkung sae tibatan 1000 karomah. Nah kinten-kinten di urang taya wali gitu. Da urang mah nya ka wali teh di pamijahan hungkul, di Wali Songo hungkul, di Mahmud hungkul. Nah di urang taya wali. Di urang ge aya wali. Mana eta tingali sepuh urang anu unggal dinten salat berjamaah, anu ngagugahkeun unggal subuh. Tos istiqomah. Nah eta lain wali tan kitu eta teh tos dipasihan warid ku Gusti Allah. Tos dipasihan kaistimewaan kanikmatan anjeunna dina ibadah dukeun istiqomah. Damal mungkin teu nikmat mah udang wae. Nu matak gugah kersa da teu pantun raos-raosna urang mah peureum. Tapi anjeunna mah jam 3 tos gugah. Nah jeung gugah nah anjeunna teh susah, justru anjeunna gugah teh nikmat gugah jam 3 teh. Pan urang mah susah jam 3. Eta ciri kawalian eta istiqomah tos rutin unggah ke jam 3. Da urang mah kudu dipaksa we, kadang-kadang urang teh jam 4, kadang-kadang jam 6. Peureun begitunya. Tah aya istiqomah teh tanu kitu eta teh nu kitu wali. Nu kedah urang disungkeun doana teh nu kitu. Da ina mah teu percayaeun dan yang doa teh kanu jauh ka Banten yang doa teh. Ka Jawa dengan doa teh. Da eueuh ajengan nu deukeut anu mati doana. Oh kitu nya. Ajengan nu deukeut mah geus laas, cenah kitu ge laas. Mun dengan doa teh ka jauh ka Cirebon, ka Banten. Padahal teh aya seueur jalmi anu istiqomah dina ibadah, nu sok ngageungkeun urang eta nu ijabah doa mah. Jauh-jauh da teu aya doa mati. Doa mah